Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepakeun nami abdi Yulia Citra. Nami rekaan abdi Citra. Abdi ti kelas 12 MIPA 2. Dina danget ieu sim abdi bade ngajelaskeun perkawis biantara. Biantara nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Biantara aya genep rupa, nyaeta kahiji biantara bubuka acara, kadua biantara pangarahan, katilu biantara sambutan, kaopat biantara peresmian, kalima biantara laporan, sareng nu kagenep biantara pertanggungjawaban. Upami urang bade ngadamel biantara, aya babaraha syarat bahasa anu kedah dianggo. Nyaeta kahiji bahasa nu digunakeun gampang kaharti ku balarea. Kadua bahasa nu ditepikeun kedah biantara aya tilu. Kahiji bubuka, anu dilebetna aya babaraha rupa, nyaeta salam pembuka, pangbagea, ucapan syukur, sareng tujuan. Anu kadua eusi, nyaeta kudu luyu sareng acara. Anu katilu panutup, nyaeta panghareupan, pangampura, panghatur nuhur, sareng salam panutup. Mung sakitu nu kapihatur bahasan kanggo perkawis biantara ti sim abdi. Bobilihna aya bahasa nu kurang jelas, abdi nyuhunkeun jambar panghampuran nu saluas-luasna. Pamugi tiasa mangpaat kanggo kasadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.